pengantar di Warta Sunda. Ayeuna abdi bade ngawartosan tentang tomat momotaro. Tomat teh beda Korea rupana. Bisa kedengan tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal eta tomat teh dibudidayakeunna ku patani di Lembang. Di enol boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji buahan ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Tomat ge ilahar dikonsumsi langsung. Pikeun dibilas satuntas dahar, hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar, ngaranna tomat momotaro. Patani di desa Langangsari, Kacamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur nyeunya ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Lantaran tomat lokal lantaran kualitasna punjul di leuweuk Lembang. Tomat momotaro bisa tutuwuhan kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Bareng langsana panen, bungkuk tomat momotaro teh teu bisa sagala wayah kudu luyuh kana aturan. Usahan bisa angel, serta pangajina bisa tetep unjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang tapi ti Jepang. Tutuwuhan tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawakatur lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat ilahar aya di urang, mata moal aneh upama harga